Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Mudah-mudahan sadayana sararehatnya mitra. Hatur nuhun kanu parantos komentar nya, maparin komentar oge maparin like na oge menawi anu bade nge-share ka rencangan Dongeng Mang Anggang. Hatur nuhun. Oke kamari teh aya Kang Alvin Junaidi nya anu parantos maparin kagagalan saweran. Hatur nuhun Kang Alvin. Mudah-mudahan sadarehat sadayana kula wargi nu aya di Cipatatnya. Mangga mitra supados teh nyangkolong teh ingkang waktos urang barandungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari tos dugi ka mana supados nyambung ya mitra. Ajengan geura bedel ieu hate abdi tingali kawonanana. Cek walia loba deui sasambatna kawas nu ngaco. Ajengan marmir. Boa si Dirman teh nya omongna ieu budak teh owah akalna. Teu puguh-puguh ngagoak ceurik jeung sasambat ka ditu ka dieu. Tapi panggalih ajengan kitu ngan saliwat. Tuluy walia dicabak sirahna pek dijiad tidinya disauran. Walia repeh maca kalimah anggur. Walia repeh sarta naros kajengan nu mana nu disebut kalimah teh. Ajengan ngecapan walia nuturkeun. Kapungkur abdi tiasa nerangkeun eta tiasa, tapi ayeuna mah hilap deui. Cek walia. Nanging ayeuna lepat pisan nu karos ku abdi ti barang tepang sareng ajengan ical kasumpeg digentos ku nalangsa. Eta rahmat pangeran walia. Saha-saha dipapari nalangsa prihatin hatena dideukeutkeun ka nu Maha Suci. Muga-muga maneh teh dilebur dosa dibukakeun deui hate maneh kanyaho nu laleungit ka timu deui anu tacan dibukakeun. Rebu-rebu nuhun manawi ajengan pilantareunana abdi jadi deui jelema supados uninga kieu lalakon abdi teh nu terang bae nyaeta nu karandapan sareng nu kakuping tinu nyarios sareng tinu ngawurukan. Baik ceritakeun penasaran tadi keneh. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah derak-dak wae ki walia nyarita. Kieu ringkas cerita nama. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan muruh waktu satangtungan budak lampah saamparan. Pekwe atuh kira ceritakeun pok penasaran. Tadi keneh penasaran sok. Cek ajengan atuh geus kitu mah derak-dak ki walia nyarita. Manehna nu tayalian iwal ti walia ieu pituin asli urang Demak. Anak tukang dagang. Urang pasar pernah nama buka warung lanceukna awewe ngaranna Karlia. Tis saingatna ki walia ti lahir oge geus teu boga bapa. Diurus ku indungna bae nu ngaranna Rumsiah. Tapi jelema rea nyarebutna ku sebutan Ambu Karliah bae. Demi ki walia ku indungna teh diogo pisan. Ari lanceukna nu ngaranna Karliah ku indungna teh dibelekasakeun kana gawe. Nepi kawas lain ka anakna. Ku kacida teuing dibedakeunana jeung walia. Tapi mitra, Karliah teh sakitu kawas nu dikitu-kitu teh di anak terekeun kudu jadi indung. Teu aya semuna ka indung tetep nyah pon kitu deui ka dulur. Nya ka ki walia teh nyah bae nu aya bersih atina tina rasa sirik pidik. Dina umur 12 walia disina ngaji ku indungna.
Ari nu jadi lanceuk nama nu ngaranna Karliah teh henteu dititah ngaji. Da ceuk indungna masing bisa ngaji kalah kumaha oge, ari awewe mah moal bisa ngajait kolot tina siksa kubur jeung siksa neraka. Ari walia geus puguh apanan walia mah anak lalaki nungan hiji-hijina. Singkat cerita di pasantren teh walia calakan pisan, ngajina oge pinter jeung babari pisan narima pangawuruk ti ajengan. Mireungeuh kitu kanyah indungna teh beuki tamplok bae ka manehna. Mitra kaum dangu dina hiji waktu Karliah geus baleg, usumna boga salaki, mun deungeun-deungeun mah meureun jadi pikir-pikir nu jadi kolot, moal hade diantep bae anak awewe geus gede piraku rek jadi parawan kolot. Tapi ieu mah henteu, ceuk indungna aya we jodona meureun boga salaki cenah. Kitu ceuk indungna teh ari eueuh mah rek dikumahakeun deui. Lamun aya tetanggana nu ngageuing ulah kitu-kitu teuing ka anak awewe, mangkaning anak awewe ngan hiji-hijina minangka dagangan eta teh. Jawabna pondok nyogok. Nah mengusahakan teuing anak batur, keun wae da acan cetuk uhuis ieu. Kitu tembal indungna. Intina mah lanceuk awewena asa di anak terekeun, da puguh kanyah teh tamplok nangan ukur kawalia wungkul. Poe ka poe geus kaliwatan. Kacaritakeun walia ngajina beuki pinter. Dina setahun tamat Quran 2 kali, paham jeung ngejahna. Sapinah geus katalar. Tahun kedua geus bisa nulis aksara Arab. Rakaatan salat pupujian ngolontong. Tahun katilu ku guruna dimimitian ngaji Jurmiyah jeung tarsripan. Ki walia seterusnya diajar naon wae ku guruna es cumeni nerelang. Mata kresep anu ngajar, batur-baturna sumawona barenganana, boh nu ngamimitian ngaji boh nu ti hareula oge, nu karek 2-3 tahun wae mah jauh pisan mun dibandingkeun jeung manehna mah. Cerdas ki walia teh. Singkat cerita saenggeus ngaji meunang 11 tahun, guguruna pindah-pindah. Nalika meunang 4 pangguruan, pangartina walia geus beunang diadukeun jeung kiai, diasongkeun kitab naon wae ngagalantang jeung bisa nerangkeunana. Tapi maklum budak teh tina diogo teuing kudu jadi indung dienod teuing, sanajan ngaji calakan oge aya gorengna. Nyaeta kabatur sok mindeng pelekik, cilimitna lain di kieuna, guru-guruna mindeng nyarita ka indungna supaya ulah diwowoi teuing. Coba cenah ambu diwarah salit mah budak teh supaya perih. Ari ceuk indungna teh cenah rek sina perih kumaha budak calakan, sok heureuy ka batur mah atuh jamak da budak gitu. Lamun geus ngalakukeun cilimit ka batur, ceuk guruna kudu dirangket, ku indungna lain dirangket tapi ditawaran hayang naon atawa ditah pindah entong guguru kadinya. Akhirna dina hiji mangsa rasa maneh geus cukup, nahu paham ilmu fikih pun kitu deui, usul tasawuf geus kabahas. Geus kitu mah walia teh tara ngaji deui ka kiai, tapi ngadon cicing wae di imah. Tapi parandene kitu, bacaeun mah teu kurang, kitabna sagelegedeg metung, pangaji ulasan Rp1.000-eun. Mun ayeuna mah cacakan dina zaman harita oge kitab-kitab teh pohara mahalna. Kawantu langka keneh deui nu ngajual ngan saudagar Arab atawa nu pulang ti Makkah. Dibelina oge loba nu lain ku duit, tapi ditukeran ku pare caingan atawa ku munding, malah mah aya nu ku kuda sagala jeung salian ti eta. Mitra kaum dangu sadayana, demi ambu Karliah teu ngeunah neuleuh anak sok gelak-gelik wae di jero pangkeng teh,
bari jeung ngagugulung kitab sorangan nya akhirna mah indungna ikhtiar tatanya sugan aya nuluhung elmuna. Kabeneranana teh manggih jelema nu pinter kabejakeun ahli hakikat. Ku kiai-kiai urang Demak mah dijarauhan kusabab eueuh nu bisa naganan paduna. Eta jelema pinter teh manan dijarauhan ku kiai-kiai ti Demak teh daya lian iwal ti sok nyieun pacogregan utamana tina hal agama nyangking ilmu tafsir teh lain keur kamaslahatan tapi dijadikeun ajang perdebatan. Ari gawena eta jelema pinter teh disapra ku kiai-kiai Demak dijauhan ngan ngalalana wae jeung ngalalana. Ngaduan guru-guru pasantren jol ka pasantren ieu der ngagorah nyieun pacogregan ngacak-ngacak dalil jeung malikeun logika. Tapi kusabab pinter teu wudu loba nu kateter harita teh kabeneran parengkeur aya di Demak nya disambat we ku Ambu Karliah teh nu terus dibemenan dipenta tulung supaya daek ngawuruk nu jadi anakna. Singkat carita geus kitu mah prung ngaji benangna walia guguru sakitu lilana teh diguar dikali acingkeun hadis-hadis diaji deui diterangkeun disurahan deui tapi nurutkeun paham ki guru eta bae. Quran ditafsiran deui sapamanggih manehna benang guguru ti heula mah diiyehkeun bae. Dina kaayaan kitu walia beuki seukeut beuki capetang panemu guruna benang disebutkeun tamplok kabeh ka dirina tandana geus ngebutkeun totopo. Kocapkeun dina hiji mangsa walia nyarita ka indungna. Ma, ayeuna mah kuring geus tamat ngaji teh. Geus tamat. Teu perlu guguru deui kusabab geus moal aya deui nu ngungkulan guru kuring. Anjeunna geus sasauran, geus diketukeun kabeh ka kuring. Ngadenge pok-pokan ti walia anu samodel kitu indungna suka taya babandinganana. Rarasaanana moal aya nu gampang asup ka sawarga jabati manehna. Kacipta sajroning atma lawang sawarga geus kabuka mere jalan ke manehna. Ya ti harita keneh geus ngemplong indungna teh. Manehna teu sadar yen nu jadi anakna geus kaentepan ku sifat iblis kusabab nyata kasombonganana. Minangka nembongkeun kasukaanana indungna ki walia terus ondang-ondang der hajat gede. Ikralna sejak ngahaturan tuang 10 kanen ka Kanjeng Rasul, ka para nabi, para wali, para karuhun wereh walia hatam ngajina. Reres nu dalahar ondangan panasaran ku ki walia kumaha pinterna wereh anu geus hatam ngaji teh. Atuh geus kitu mah ngong saurang ngaluarkeun hiji masalah tutup nu ngomong gorolang walia ngajawab meupeuhan nu nyoal. Kusabab ilmu walia teh tafsiran anu kacida mengtarna atuh tidinya mah jadi rame silih tempas silih soal sawareh aya nu milu ka walia tapi lolobana sakitu kapeupuhan teh sararea keukeuh embung taluk padu eleh ari hate mah temerean nya ti harita tultel beja pabeja-beja dina riung-riungan santri kudu wae walia kacaritakeun. Ari nu diupat nama nya ki walia bangun teu kapangaruhan saeutik-eutik acan terus wae neruskeun lampahna kalah beuki resepnya sedak jeung meupeuhan batur. Quran teh meuni gencel pisan dipake ngarangketan batur. Lila-lila kauninga ku paguro nu panggedena di Demak lantaran rea nu anunjukkan ka anjeunna yen walia ngabingbangkeun hate nu keresep ngaji. Jamakna nu ngora mah geus kapanggih panisanana oge moal modal kana sungut deui. Tapi mun saeugna diantep nya karunya kanu rek mimiti kokoreh ilmu agama. Pasti sakabehna moal aya sumanget pikeun ngaguar kitab jeung ilmu dunia akhirat. Cek alim ulama nyarita.
Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan, kocapkeun urut guruna walia, geus sababaraha bulan dilakna manehna taubatan nasuha. Basa nguninga paguron nu panggedena di Demak geus rea ngomongkeun perkara walia. Kusabab nepungan walia teu nyampak di imahna nu cenah ceuk indungna mah lunta teuing ka mana. Samemeh manehna tilar dunya manehna nyuhunkeun pituah heula ka paguron eta. Minta bantuan supaya urut santrina ulah katutuluyan ngagehgerkeun barudak ngora. Oh, urang mah moal bisa ngahulag sabab lain murid urang. Ceuk alim ulama anu ngarangkep jadi panghulu agung di Demak. Sumohon lu baos lepat. Tembal urut guruna walia. Nya ti harita urut guruna ki walia ieu jadi gering nangtung ngalang layung. Di wewengkon anu nyingkur geus teu bisa ka mamana, kih ngising di dinya eueuh nu naong-naong acan. Pon kitu deui walia teu apaleun kaayaan urut guruna nu samodel kitu. Kusabab manehna teh kabeneran harita keur luntang ngalalana pikeun ngadukeun elmu panemuna. Urut guruna ngarasa boga dosa geus nyiptakeun hiji murid anu geus ngagujurudkeun papada jalma nu saagama. Nincak poe Ahad basa layung sumira teh tebeh kulon. Urut guruna ki walia maot dipundut ku nu kawasa. Kalayan teu bisa nobatkeun heula ki walia nu jadi muridna. Urut guruna ki walia dikurebkeun ku sababaraha urang nu aya di dinya nu matuh di tempat anu rada nyingkur teh nu jauh ka mana-mana. Kocapkeun di paguron Demak. Harita teh alim ulama panghulu ageng sasauran anu pibasaeunana ngageuing ka indungna walia. Lamun hayang ki walia balik deui ka jalan anu bener, syaratna cenah kudu dicabok ku leungeun nu jadi indung. Bejaan we cenah indungna. Nya geus kitu mah tina riungan eta diutus jalma pikeun ngabejakeun ka indungna. Demi indungna walia, basa di bejaan kudu nyabok anak teh mani bibiri girigan. Bari pok ngomong, Amboing. Mana sina budak leutik. Eta teh ilmu geus sarua jeung ulama adalah. Kudu dikitunya kuring. Teu kadaruga teuing. Cek indungna. Mitra kaum dangu, kocapkeun ki walia anu kakarak jol kalemburna kabeneranana teh wanci salat lohor. Ngahaja manehna milu berjamaah salat di masjid. Rengse salat pok mehna ngomong ka baturna, Bieu papanggih jeung Allah. nu ditanya geus teu walia rek ngaheureuykeun. Manehna malik nanya rada nyereng, rek naon nanyakeun? Ngong deui nu saja milu nyarita. Jol deui nu ngadeukeutan bari nanya, naon ieu teh naon? Tuluy rame recok nepi ka gorgarna di jero masjid. Tina capetangna walia teh eleh omong sakitu pada ngarentogna. Nu kasadekeun arambak tungtungna nang tanggelut peureup geus sungsong baruleud. Derribut mimitina ti tukang nyuntrungkeun nu nangtung hareupeunana terus silih jongklokkeun. Barang saringkil rek garlut untungna kaburu dibuburak ku ki marbot jeung syarat kaum nu sajena. Mitra kaum dangu sadayana. Tina kajadian eta isukna walia disaur ku panghulu agung Demak kabumina. Terus diwurukan, tapi walia teriuk-riuk malahan wani nyental-nyental bae. Ari penghulu jelema sabar
Jero panumuna dilawan ku budak teh tebendu sasauranana teh sareh pisan. Heuh, Walia. Nya maneh teh pinter bisa nyarita euy. Tapi eta ilmu maneh salah. Ilmu nu bener sarta mangpaat lain paranti pasea. Lain paranti nganyeri hate batur, lain paranti ngawiwirang. Urang geus ngadenge bejana maneh bisa menang padu jeung kiai sababaraha urang. Naon kauntunganna pikeun maneh? Allah ngan nambahan tirta kabur eta teh. Dikitukeun ku panghulu Walia nyangangang nambalang. Yah, naon lepatna ilmu abdi. Cobi tuduhkeun ku gamparan. Ulah waka nambalang Walia. Dengekeun heula omong kolot. Pangabisa maneh lain medar ilmu suci, lain dimaksud ku Quran jeung hadis nu sahih. Ilmu maneh mah ngan kapinteran omong, ngan ukur bisa malik-malikeun carita, bisa moyok, bisa ngawawaleh nyalah-nyalahkeun batur. Mana si lain nungtuna mana? Mana nungtuna mana nuduhkeun mana? Mana nuduhkeun bener teh mana? Eta mah baronganan henteu nanya ka abdi. Nya tapi bohongan maneh gegedena. Jelema di bibira dipapanas di raheutan. Lamun ilmu maneh bener teu perlu dipadukeun, teu perlu. Coba kamari. Moal nya masih rek dipake pakalangan gelut, tempat ibadah rek diparake ngumbar amarah. Ilmu naon eta teh, ilmu naon? Da sanes abdi nu bade gelut mah. Nya, tapi maneh nu nyieun lantaran mangga segera pican eta ilmu ngaco teh geura babalik pikir. Nah, da abdi mah gaduh ilmu teh puguh guruna sanes kenging guru teh setan. Nya. Tapi ayeuna guru maneh teh geus paeh. Kumaha gamparan? Ayeuna guru maneh geus paeh, da maneh can ngadenge bejana. Eta nu nyasapkeun ka maneh teh geus tilar dunya Walia. Kusabab eta sing nyaah kana diri sing karunya ka guru. Ayeuna tangtu dikuburna disiksa eta teh. Moal lesot tina siksaanana eta teh. Lamun teu dijait ku maneh rek kusaha deui? Piceun ilmu nu salah piceun. Nu geus diragragkeun ka maneh. Maneh kudu babalik pikir, kudu tobat rosa. Waktu maneh tacan guguru kadinya jadi pamujian akar. Ciger balik deui atuh ingetkeun lampahkeun pituah urang. Dikitukeun Walia ngadigdig balik. Datang-datang nanyakeun ka indungna. Nya henteu na majar guruna geus tilar dunya. Nya, ngadenge bejana mah kitu. Kamari dikurebeukeunana. Nah, atuh hari maneh nyoba ka mana? Mani ka karak punceng di sayeuna. Guru pupus tenunggulan, cek indungna. Omong indungna teu diwaro gidig deui Walia indit rek ka astana pajaratan menta dituduhkeun kuburan guruna kanu nyahoeun. Tah ieu kuburanna tah. Cek nu nuduhkeun lebah kuburan anyar tapi bala. Ke. Cek Walia. Nah teu kaharti. Kakarak kamari tapi geus bala. Masya Allah la ilaha illallah. Eta naon ting karayap. Barang nuduhkeun nyebut tah ieu oge Walia ngagebeg, teu bisa ngomong, angeunna ratug tutunggulan, rarasan surser ting sariak teu puguh, laketei leuleus brak cingogo. Ngadoana teu laju kusabab kaburu lieur. Mitra kaum dangu telila ti harita jung deui Walia nangtung. Tuluy balik sieun katutuluyan nambru di dinya. Ari geus rada anggang ti astana asa ku aneh. Bet jadi leungit liurna. Hatena banget nalangsa neuleuh kuburan guruna kakarak kaheuletan sababaraha poe geus bala pinuh ku jujukutan jeung memerangan. Dina taneuhna ting karayap seungseuredan rupa-rupa. Aya papanting, aya bangbara, aya kala jeung rea-rea deui. Datang ka imah
Bus walia kapangkeng tuluy nangkep tuur, telemek tenyarek, melenguk panon ngabaong, ras ingat kana saur panghulu yen salah ilmu guru nate. Kapanggih tonton dena tidinya. Kuburan nana sakitu deui nepi ka peuting walia teh ngumped wae di pangkengna. Ngan diselang ku kacai wungkul. Ditawaran dahar teu daek ceuk pamikir indungna meureun kalalaban ku guruna nu matak teu dikua kieu oge. Ahkeun wae sugan ke oge lipur. Cek gerentes hate indungna. Sapeuting eta ki walia teu sare sakarajep oge, beuteung kosong teu karasa peurih saeutik-eutik acan. Mitra kaum dangu dina poe isukna mitra. Ki walia gawenangan lalangkarakan bae. Pikirna kawer tepuguh, sagala jadi samar. Pangangguran manehna maca kitab, tapi teu asup-asup. Sungut ngagorolang, tapi teu nyaho naon nu dibacana. Ari eureun teu nyaho geus nepi ka lebah manana. Heuleut sawatara poe gilig pikirna rek tobat nyaan, nu sok disebut tobat nasuha teh. Indi teh imahna rek ngajugjug jumhurna ulama di Demak, nu taya lian ulama anu ngarangkep jadi panghulu agung teh. Nyaeta nu mituahan indungna kudu nyabok manehna. Walia lempangna semulungse bangun tenangan urut kurang sare jeung kurang dahar sababaraha poe. Tapi tariking cilaka mitra. Jalana teh bet ngaliwat kanu keriungan kawinan, nu kabeneran didinya oge nyampak ulama panghulu agung Demak teh. Samemeh dirapalan ku panghulu agung Demak panganten lalaki ditanggap heula ngaji, disaksian ku para kiai. Geus puguh ondangan anu lalajo oge mang pirang-pirang kabeh pada penasaran hayang ngadengikeun balandongan sesek jejel nempok kayan anu samodel kitu. Ki walia kabeng bat hatena pok ngomong na jero hatena, Naon goreng na ngadengikeun anu takrir ilmu sugan we aya pulunganeunana jeung suganan we aya kiai panghulu jadi aing teh teu kudu jauh-jauh ka pagurona. geus kitu mah milu we manehna teh campur jeung nurea seseleke hayang crok ti hareup supaya tegas ngadengikeun. Kabeneran pisan ari manehna srog kana bilik cabol balandongan ngong ki panganten maca taud ngamimitian saterusna ngagorolang ceramah teu aya raga-rogona teu kasima dumeh ditonton disandingkeun di Bandungan ku ulama-ulama jeung panghulu agung Demak. Basana tenang jeung terang nerangkeunana eces mata kresep nu ngadengikeun demi anu dipedar ilmu usul. Mitra kaum dangu, tunda eta urang nyelang heula carita nu sejen nyaritakeun nu boga hajat. Di Demak teh taya nu bireuk kajasiman mah tukang dagang anu katelah koret jeung cukang diserebutna oge jelema ngopet. Usahana jabati dagang sok manghutangkeun duit jeung pare. Saban taun katara kekayaanana nambahan, tapi barang hakanana mepetek. Barang pakena seumur-umur rudin jeung kalotor. Dina usum midang saperti dina poean lebaran, dengen-dengen mah garinding sabogana dipake. Ari jasiman mah los ka sawah ngukui belut. Pon kitu deui dina hal sejen. Unjung anjang kata tangga oge kawas nu cadu. Atuh nu sejen oge tara aya nu lumanto ka manehna. Pamajikanana geus maot lantaran gering ngalang layung. Cek nu nyarita mah geringna gegedena nyeri hate seubeuh teuing ku carek digonggorokan jeung disiksa ku nu jadi salaki. Jasiman ka pamajikanana teh bejana alabatan kasato
digawekeun satengah paeh dahar pake disungkeret jabaremen diucap-ucapkeun deui. Satutas pamajikanana tilar dunia kungsi Jasiman boga deui pamajikan menang 2 kali tapi teu awet eueuh nu kuat ku adat-adatanana. Tapi eta sakitu gorengna ka batur. Ari ka anakna mah Jasiman teh deudeuh liwat kana naon-naon. Papakean sifat nyamu sifat teas diperlukeun, mahal-mahal oge dibeli, lamun datang nyaba boh jauh boh deket nyabana kudu bae kekeupelan, kudu bae babawaan, dahareun naon ku hanteu keur ngirim nu jadi anak. Sagala eta dilakukeun kusabab hayang anakna mah mih kana kadaharan. Resep make hayang neuleuh anak berag cara anak batur. Tapi mitra, kahayangna Jasiman ieu teu laksana. Kusabab disaprak pamajikanana maot, anakna teu bisa pisan diogo, teu bisa pisan dirarah ririh diolo-olo. Supaya daek make teh angger anakna mugen, dibeberah dihegar-hegar angger telejar. Budina mesum bae sakali-kalian minangka serina ngan saukur ngabalanyeh imut wungkul bari jeung semu kapaksa. Baju samping karembong benang ninun bapa namang meulikeun teh eueuh nu dipake. Bangsa emas inten kayaning panitih kongkorong gombel ali gelang tusuk konde kusabab embung make akhirna ngan saukur diampihan bae dina jero peti tambah pongpet ceuli cukup ku hulu sapu we. Daharna oge ngan jeung lalab dicoelkeun kana sambal. Tampolana ngan karo uyah wungkul. Rumingkang ini ti mah tara bebeja deui kanu jadi bapa. Mitra kaum dangu demi sababna pangna eta budak awewe kitu adatna lantaran pageuh kana wasiat indung. Nu geus maot teh ceuk indungna baheula ngaharewos waktu rek saos-hoseun. Enok cenah. Ulah hayang dahar ngeunah, ulah hayang pake ginding benang bapa, sing isin ku Allah, sing era ku deungeun-deungeun, sing nyah ka ma tah pangna emak nepi ka kieu oge cenah lantaran kaniaya bapa maneh. Maneh teh boga bapa teu sarua jeung batur, minculak salaku lampahna. Heug enok ku umat dinoakeun sing salamet panjang umur geus gede pinaring bagja. Nya tina hal eta anakna jadi kitu. Mitra kaum dangu demi Jasiman nu jadi bapana, kari-kari nu jadi anak kawas nampi pangasihna. Poe-poena teh beuki nguluwut bae, tapi teu reureuh ikhtiar Jasiman teh. Ku hayang nyukakeun anak, nya manehna lisan, engke cenah di mana nepi kana milikna anakna boga salaki, rek hajat gede, tapi minantuna teh hayang nu maher ngajina. Sanggeus boga omong kitu Jasiman minta tulung ka jelema nu logor ka mana-mana, minta dipangneangankeun piminantueun. Anu disiar teu bangga asal nu bisa ngaji jeung walagri ulah nu tanpa daksa. Singkat cerita, utusan Jasiman ngubek sademak. Unggal pasantren didatangan ku utusanana teh. Tapi waleh teu aya nu daekeun. Lolobana ceuk barudak ngora nu ditawaran cenah awewena teu nyaho. Ari Jasiman kaciluk jelema ngopet kapanan. Tapi parandene kitu Jasiman tepegat pangharepan. Teu hasil eta menta deui kakolot duaan jelema nyalantri supaya arinit kaluareun dayeuh geusan bekal dicukupan di bahanan. Ditempoan saanu bulan sarta diomat-omat pisan ulah balik lengoh beral ieu lalaki kolot duaan yang ider-ideran luput deui bae. Tempo geus nyerelek tereh beak kana waktu nu geus ditangtukeun. Duanana pada bingung. Era datang mangkaning ongkos geus beak gede, pagawean teu ngalagu. Ras deui ingat kana jangjina nu nitah. Cenah lamun hasil baris dibere sawah 5 bau sewang, jeung arek diimahan deui. Atuh beuki hanjelu bae nu duaan teh. Basa maranehna baralik harita teh geus deukeut pisan ka dayeuh Demak, nyarimpang heula ka salah sahiji warung sangu nu aya di sisi jalan rondaan. Ngareureuhkeun kacape sakalian ngadaguan burit dambung datang beurang teh. Singkat cerita reng sadalahar ararudud bari guntreng badami
kumahanya piomongen supaya Jasiman ulah ngajenghok teuing. Keur kitu jol budak ngora milu eureun ka warung eta. Beungeutna bersih panonna cahayaan ngan teuing ku Kuru jeung Rudin. Punten nuhun ngiring eureun, cek eta budak Kuru jeung Rudin uluk salam ka nu boga warung. Pek Ujang. Tembal nu boga warung gek mehna diuk ngajogo di panyaweran. Bari nyakelan iteu ku utusan Jasiman diliuk mimitina mah disangka nu bara main, tapi barang pok make punten ngiring eureun leungit sangkaanana tadi. Tuluy ditanya ku nu saurang. Ujang teh ti mana? Tebih nuhun ti Ampel, wangsul masantren. Walon Jajaka. Ayeuna rek ka mana? Cek nu nanya. Duka. Bade saparan-paran bae manawi. Walon Jajaka. Nah Ujang teh urang mana tuh? Kawit mati Tuban. Ti Tubannya. Semohon. Naon nu disejapang na ngalalana? Teu aya non. Mun hayang ieu we nambahan katerang kita seun. Geuning buat los-los ka dieu. Wireh aya saur ti guru kedah ka Demak. Ku pasejaan mah ti Demak bade teras ka Cirebon ieu teh. Saha guru Ujang teh? Dawuhan anjeunna mah Nabi Khidir alaihi salam. Hah? Sa? Nabi Khidir alaihi salam. Har. Kapan Ujang masantren? Sumuhun nanging di pasantren teh henteu ngaji sapertos santri-santri nu sanes. Kawantos sim kuring mah jelema teu gaduh, parantos nunggul pinang. Teu gaduh nu ngabayuan jadi bujang santri-santri. Sadi dinten repot ku nyangga titahan batur. Ari wengi saparantos salse gawe sok ka basisir nyangun dina kikisik ningali cai laut. Dina laresan cang bulan sok netep kana bulan kikituan teh kenging sababaraha lamina eta teh. Sakapeung sok tara terang nyaring. Tara terang mondok subuh-subuh wangsul muruh ka pasantren deui. Dina hiji wengi bulan ngebrak cang bet aya nu sumping siga urang Arab. Jolna ti laut. Angkat napak sancang. Hah? Kumaha Jang? Mohon angkat teh napak sancang semu walaseun pisan ka sim kuring teh. Pek ngawuruk ngaji. Ti hari teh nu sok ngawuruk teh anjeunna. Terus kumaha? Di pasantren oge teu ngaleungitkeun sim kuring sok diajar ti santri-santri kitu we tulas taros otak saeutik. Lami-lami tiasa milangan aksara ngartos kana basa Arab ngupingkeun ti nu ngaderes barang parantos pangebetah di dinya amitan weh kadunungan ka guru mohon nyawios weh maksud teh bade ka Cirebon. Ari saur guru teh kedah ka Demak cenah duka naon maksudna da sim kuring teu naroskeun. Sajajalan tataros da teu acan terang nagara Demak teh. Nguping oge kakarak saur guru teh Mitra kaum dangu kolot nuduaan teh sargep naker ngabandungan Jajaka nyarita. Ari eureun ngomongna geuwat ditanya. Kek. Sabar harilana di ditu nepi ka dieu? Kasalapan sasih ieu, jawab Jajaka. Ambo, kutan lila. Da lempang sahayuna nun. Teu aya nu diburu-buru. Makal sabaraha eta lalakon sakitu lilana? Teu aya. Kajabiti kadaek. Kadaek kumaha Ujang? Henteu tampikan naon nu kenging diteda sareng teu aya nu matakna nya diteda. Aya bubuhan di leuweung pupucukan sareng sajebiti eta. Aya nu hatma padentedaeun dilakonan gawena sapertos mangalakeun cai, mang sasapukeun, mangoredkeun sareng sababadana we sagawe-gawe sim kuring nu teu aya kabisa. Kitu. Cek nu nanya mawa carita. Lain. Kela Jang. Lain kitu Ujang. Kadieu sing deket. Emang boga peceritaeun. Kadieu sing deket. Ya, di dieu diukna ye. Ulah dihandap kadi ulah dihandap. Kadi di luhur ieu ragapkeun geura. Tadi dia diukna. Tadi cek Ujang. Anu sok ngawuruk teh Nabi Khidir. Sumuhun. Ayeuna sok sumping keneh ka Ujang. Nu mawin teu ti barang mios ti Ampel oge. Saektos nama kuring mios teh ti ditu kumargi sep pangebetah nguping anjeunna miwarang lunta ka kulon sarta anjeunna ngadawuhkeun moal nembongan deui nya kuring unjukan bade ka Cirebon. Teterang Cirebon teh lebah mana ngan nguping ngaranna ti santri-santri dawuhanana beral bae ka mana-mana oge ngan kudu ka Demak perlukeun cenah sabab bakal manggih milik sakitu dawuhanana. Syukur atuh Jang. Kan emang buat penasaran ye. Diuruk naon ku Nabi Khidir teh? Rupi-rupi weh.
ngawitan terang Patiha oge diburu ku anjeunna. Mitra kaum dangu geus kitu mah anu duaan pilih gentinanya ka Jajaka. Rupa-rupa perkara tina agama dijawabna parondok, tapi tetela teu matak samara ku nu nanya. Jadi teu karasa poe nyerelek bawanding betah nu tiluan guntreng ilmu. Jajaka suka ati nyarita ngagalantang rasana saumurna kakarak dijelemakeun ku nu sejen. Utusan Jasiman nu duaan oge bunga asa nimu manggih sarta rumasa pamanggih maranehna katitih ku budak ngora anu sakitu buktina. Mitra kaum dangu. Bada magrib si Jajaka diceritaan pikabungaheun. Cenah lamun mayana daek nurut kanuduaan bakal manggih milik gede. Gancangna carita puruneun weh. Geus dibere dadaharan ngopi di warung jung dibawa ka dayeuh ka imah Jasiman teh. Sanepina ka imah Jasiman derak-dek dicaritakeun lalampahanana nepi ka papanggihna jeung eta budak ngora teh. Pangujina kadinya henteu ngaliwuhan ti misti. Tapi Jasiman marah mai budina nyerengeh seri nandakeun panuju. Piminantueunana di aku nyebut ujang jeung ngabasakeun manehna bapa. Teu tumarumpang kajurung ku atoh asa karagaragan bentang ti langit. Jasiman isukna tuluy bae ngariungkeun tatangga-tatanggana. Menta pirempug menta tulung hayang dipangmangkukeun hajat. Beres badami tuluy sasadiaan baris hajat gede. Sararea oge pada terang. Jasiman teh jelema beunghar. Atuh bahan keur hajat teh sagala gampang. Pon kitu deui anu mangku karya ngemplong hatena. Naon nu perlu disiar, naon nu perlu dibeli. Parakara waragad teu kudu dipikir sapokna ku Jasiman diturutkeun. Dapek bae omongna oge asal hajat utama ulah aya kakurangan. Ngadenge kitu nu digarawe sarugema milu weureu seubeuh nepi ka waktuna prung ondanganana ratusan. Samemeh dirapalan ku Panguluh Agung Demak, panganten lalaki baris ditanggap takrir heula. Mitra kaum dangu nya didinya kiwalia milu lalajo teh. Mitra kaum dangu, kocapkeun panganten lalaki anu keur takrir. Terus takrir nu ngaderengekeun loba nu ting arunggut babanding panuju. Anu ting harewos muji teu kurang, boh kolot boh nu ngora loba anu kataji. Tapi teuing kumaha mimitina. Anu lalajo teh betras aringeteun kawalia. Tuluy ngupat moyo ka manehna. Anu matak panas pisan nu ngomong hareupeun manehna. Nu nongton teu nyahoeun yen nu diupat teh aya di tukangeunana. Tah ieu mah nya alim euy. Percaya ieu muridna Nabi Khidir teh yeuh. Percaya kieu mah yeuh. Nyangking ilmu laduni teh yeuh, moal eces kitu nerangkeunana nu teu nyangking ilmu eta mah euy. Naon si walia mah tukang ngaco. Upama dibandingkeun jeung ieu, si walia mah tai kukuna atuh lain kalangkang-kalangkang acan euy. Ngadenge nu ngupat kitu ki walia ngentab panas asa direrap. Ceuli asa disabit, repeh nu takrir surudu ka hareup ngong carita. Sakur nu geus diterangkeun tadi ku panganten dijujut deui sarupa-sarupa.
Anu tadi disebut bodas cek manehna hideung, anu tadi bener cek manehna salah. Tuluyna nang tangkap panganten beri pok ngomong, Cing pek bantah lamun kuring nu salah. cenah cik Kiwalia kabeh pada kaget bengong hareugeun. Barang panghulu rek sasauran da anjeunna aya di dinya, gorobok manten Jasiman ngambek awong-awongan. Majarkeun teh di karina asa ditipu ku pimin nantueun. Panganten lalaki digusur ka imah. Durug-dug bae papakeanana oge dirangsadan. Kudu disalin deui harita ku papakean asal. Terus ditundung, diusir teu meunang aya di dinya. Atuh jelema teh jadi guyur, ondangan loba nu medal sila kaisinan kudu boga hajat anu keur ngawak-wak. Basa Walia arek ngaleos panghulu tangginas tuluy Walia ditewak beri pok nyarita. Walia, maneh ninggang kana meujeuhna meunang bebendon ti Allah Ta'ala. Dosa maneh geus leuwih ti ukuran. Kanyaho maneh bakal leungit, maneh geus ngahina jalma mulia di kariungan, ngagujurkeun jelema mangratus-ratus, hajatna Jasiman ku maneh sasetna diidekap lebur. Buru-buru maneh minta dihampura ka itu, kalau diumirang ku maneh, anu dipegatkeun milikna ku maneh, ayeuna kudu digantian. Bawa ka imah maneh, kawinkeun ka dulur maneh, papakeanana pake ku maneh, iteukna bawa tuluy maneh ini ti Demak. Suka itu ngalalana sia ulah aya di Demak, malah mandar jadi keuntungan karena dosa maneh. Pilantareunana maneh waluya deui sarta jadi jelema bager, maneh kudu init kajapara teangan kiai asal saudagar, jiga init lampahkeun saomong urang. Saur panghulu. Sakur nu ngadenge pada kaget heran ku saur panghulu. Geus kitu anjeunna malik kanu boga hajat beri pok di sasauran. Jasiman, lambar itu benang sasadian sakieu poharana heh. Lamun hajat Andika dibatalkeun, kula geus ngadenge beja anu hayangeun ka anak Andika hiji jajaka ngora anak tukang kai. Henteu beunghar tapi budakna bager jeung daek digawe. Masing teu diwere-bere oge anak Andika moal kudu balangsak. Pek tarik we ayeuna, moal burung daekeun pijodohan anak Andika eta teh. Jasiman nurut kana saur panghulu. Anak tukang kai teh harita diala jeung kolotna. Terus dikawinkeun poe eta keneh. Nya henteu mubadir beunang sasadiaanana teh. Eueuh waktosna Saeb Mitra. Cagela urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Kumaha? Mohon kabujang neng nong Mitra. Atuh nuhun Mitra kasadayana anu parantos manco. Urang mudah-mudahan tiasa patepang ngedangu deui enjing atanapi pageto nya neraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Cing, aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Lempang udara